Entah mah ngan meren aya nu salah lah gitu. Tina kacang Kang. Oh, coba tina kacang. Di mana ge? Di abi di tukang teh di mana? Maksud di mana ge kabeh ge onco mah tina kacang. Nya, mencan jadi Kang kacangna di kebon. Ulah kanunguan kacangnya jadi atuh lila. Hujan merenya. Urusan jeung hujan. Kan meuli kacang nunggu di ya tanah geus jadi kacang ningan. Oh, mencan jadi wae kacang teh Kang. Teu kudu nungguan jadi kacang kemo tina nanam atuh lila. Sok maror ya. Nya Lu kumaha tuh Kang? Mau lila. meuli kacang nu jadi. Umur nu jadi Kang, kacang mah. Jadi kumaha maksudna? Anu jadi mah di kebon Kang. Lain jadi di kebun eta mah di pelak akhir atuh. Di pelaka karena melenguk sih Kang eta na teh. Lain kitu. Maksud kacang nu geus jadi teh geus dikupas, urang tinggal ngolah jadi oncom. Ulah bakal diolah Kang, da ari abi mah melak kacang teh sing baruahan heula eusina, sing eusian heula karena itu Kang. Kieu ye, balikan deui ye. Regetkeun geura ye. Meuli kacangna